muji sinareng syukur urang sanggakeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu maha agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung di ieu katepatan dina ieu acara. Shalawat sinareng salam pamugi ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna sarta urang salaku umatna. Para hadirin nu dipika hormat, beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana wae tiasa nguatkeun kaiman urang sareng katakwaan urang. Salian ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian anu aya di bumi teh tos diatur ku Gusti Allah. Matak ayana qada jeung qadar bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang. Salila urang hirup di dunya, masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi, urang kudu tawakal da sagala rupina oge tos aya izin ti Gusti Allah. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetepan Allah Subhanahu wa taala. Iman kana qada jeung qadar bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah sareng ngadorong urang bersyukur. Salawasna sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate, abdi nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.